A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat nyusul ayat nu kamari. Urang mah teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, jadi teu nyaho kumaha mimitina aya-ayat ieu. Dan kajenting teu amprok lantaran urang dibere taufik ku Gusti aju ku ari ngaji di dieu. Tah nyaho ieu bakal asal usul ayat ieu. Geh nu nyaho ge nu ngajina di jero. Nu ngaji di luar mah tuh ambalaya jeung kopi jeung sate jeung wudu semacam-macam, malah wauhan kene ka tukang wudu jeung ka kiaina eueuh masalah. Sabaraha tahun ngaji sia ka Jawa geus 8 tahun. Geus wau jeung Kiai Can nyorang. Sia wauna jeung jeung tukang sate. Wow. Lumayan sakitu. Aya ka hayang. Ieu mah kieu ieu nya. Diturunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ayat 3 rupa sabab malah cek saware mah 5. Nomor kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad ai cak lalaki aing teu bebeja besi salah, aing bebeja aing isin sebenarnya. Tapi ditahan-tahan ge mending bebeja bae hayang lempeng hirup aing. Hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi. Sumping ka Kangjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana cek Kangjeng Rasul? Kula deket tidinya tah sekitar 1 kilo katuan. Oh alhamdulillah aya naon hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu. Ih atuh teh Kangjeng mah bendu sagala. Ayo gerak puprak. Ini iza asobtu minal lahmi intasartu wa akhadatni syahwati faharamtu lahma. Kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gacang. Aing itu dibejakeun kumaha itu. Jadi dituna kieu Pak. Atuh kumaha itu. Sok aya-aya we gara-gara ngaji pan jadi nyaho tah. Berarti buntut teh jampe. Ulah dikamamanakeun sing ada buntut. Orang abdi ditu lah ieu. Cak nu kolot tuh tinggalin aing geus tiba heula cak. Tapi nu akur nu teu mah pago. Kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui? Orang cikupat teu ngadengieun cak Kangjeng Nabi. Sekali dia teh cara kula ieu bebeja ieu. Ini iza asobtu minal lahmi intasar. Kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntutna. Nah ieu mah gaceng we geus kula mah kontang. Di mana gaceng wa akhazatni syahwati. Kula mah aju gegeran we ka pamajikan keur dihaulos. Daripada acak-acakan. Iya gue lagi cek awet deh, cek awet. Maknya ngaji kos itu banyak. Jadi itu no kos itu kuat tuh.
nu mantap cek eta lalaki fa haramtul lahma lah ulama geus bae ngaharamkeun kana daging sebab asal kadahar daging gaceng asal kadahar daging gaceng haju mending mun pamajikan aya mun eueuh terus ulama haram ta daging ye Kanjeng Nabi itu urusan sia urusan haram atuh lain deui ulah sok aju ngaharam-haram teh mah ku sebab jangan dar daging gaceng atuh teh mah urusan bae sia Kanjeng Nabi sok aju ngaharam-haram tapi Kanjeng Nabi encan turun ayat mah dan saukur tungkul lamun bepejana ka Kiai Golkar mah wah sia barang ngeunah Kanjeng Nabi tetep layam tiku anil hawa in wa ila wahyu yuwa can aya wahyu mah tetep tungkul Kanjeng Nabi oh gengnya jadi bahaya mun lainnya na doang misalnya si itu gitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urusan aya deui diriwayatkeun fi Anas maki aya deui anna nafaron min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sirri sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping kagarwa Kangjeng Nabi wah urang ciku kok teh nyeueun garwa naon cenah garwa pamajikan nyawa kagarwa-garwa eta budak pohar aja eta mah kampung lagi daratang ka pamajikan Kangjeng Nabi ngan ulah bikang bae joreg asa eta mah ka bikang lah Kangjeng Nabi waduh sok kumaha eneng tapi lamun dirawat hidang mah pasti ka bikang bahkan lain ka bikang na ka ewekna geus kitu bae mah bahasa ngaranna geus iya ka dieu jeung ewen teu aing ngadengena ge garetek tapi di ditu atuh geus kos itu kitu bae bejakeun ka bupati lestarikan macam-macam di dunia teh bahasa atuh ngaranna kajen teh ge lempeng-lempeng ge kitu deui tah sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros Neng hapunten ai kami mah pan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah instruksi perang babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian ai kitu mah pan sehari-hari teu pernah isin ieu bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nu sirna kumaha teh sehari-hari dijawab ku pamajikan Kangjeng Nabi bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu penting nama salat bae datang ka barari isuk-isuk salat duha tidinya instruksi beres eta terus zikir bae maca Quran teu eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun mere jalan lurus soal politik soal ekonomi soal budaya teu eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi asal Allahu Akbar salam salat asal Allahu Akbar salam salat itulah Kangjeng Nabi mah kos itu maca Quran teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren malah sok ka kuping didadadana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi eta kitu Kangjeng Nabi mah kitu Kangjeng Nabi mah ngaharuleng beta sababaraha kelompok sahabat teh harus deui ke ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-harina dibunga Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon tara aya kumaha-kumahan aroskeun dinten ieu aya naon diantarana aya korma sabelah dahar sabelah korma mun aya hiji bagi dua jeung kami mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi ngaleueutna cai sakedik mah
sangkilang jangkung urang Arab mah eta gitu cangkirna leutik. Urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede. Sebaliknya jadi. Masya Allah. Gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana. Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasur. Tara make spring bed. Tara make anu kamari ieu di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa. Tara make bangsa kapas-kapas setan buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah di tonggongna urut naon urut baralak nu pake ampah gitulah Kangjeng dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae ayana beureum dianggo beureum aya hejo dianggo hejo kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku naon gitu aya nu nyuhunkeun dipasikeun aya nu putingan sesering mah Kangjeng Rasul mah putih. Jadi didongengkeun tak kitu peutingna, beurangna, daharna, minumna, sarena, pakena eta didongengkeun. Cak sahabat pohara amat Kangjeng. Dek nurutan Kangjeng lah faqala ba'duhum la atazawwajun nisa aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae faqala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah ngaganggu ta daging cek sawareh deui qala ba'duhum la anamu 'alal firas aing mah geus sare moal make amparan deuk di mana bae geus turutan Kangjeng Nabi tak kabeh kararitu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi fahamidallah wa asna alaih cek Kangjeng Nabi kunaon haju kararitu saturut-turutna bae tepuguh urang mamanana tepuguh tatanyana datang saturut-turutna beke heula maksudna deuk naon eta nya kikituan cek Kangjeng Nabi ma balu aku amin qalu kaza wa kaza nanaonan eta sahabat ngomongna teh moal kawin moal ngadahar daging moal make amparan salu nitah teh kostitul lakini usolli wa anamu pagkuring ge salat sare wa asumu wa utiru puasa buka wa tazawajun nisa jeung kula biasa kawin malah sabaraha nu dikawin ku kula make jeung moal kawin sagala saha nu nisa paman rohiba an sunnati falaisa minni saha jelema anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula cekang jadi marah Kangjeng Nabi saturut-turut bae teu pararugu ngikut tuh ieu ulah saturut-turut tah plong bae urang nah lumayan cek urang berarti teu kudu kitu cenah ye asana pitah dahar bae kajen gokongan Kangjeng Nabi tenang dua katilu kieu riwayat ti Anas keneh jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umaros tentang ibadah Kangjeng Rasul tilu golongan tilu bani sumping ka istri Kangjeng naroskeun tentang ibadah Kangjeng coba kami hayangnya dibejakeun ku pamajikan Kangjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kangjeng Nabi isuk-isukna salat duha terus lolobana mah puasa bae atau ngentelan beuteuh tidinya zikir bae maca Quran bae teu eureun-eureun bapa tahajud mah Kangjeng Nabi mangelurus-lurus ngalempeng-lempeng ngajakan ka sorga ngajauhan neraka kitulah Kangjeng barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha jatnyana sakitu
Kanjeng Nabi magis ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal, tapi ibadah masih make pohara luar biasa. Wa aina nahnu minan nabi, ai kuring eta dibandingkeun jeung Kanjeng Nabi atuh teh tai kuku naon. Penting kami mah molor bae. Berang kami mah tuh isuk-isuk atuh uduk. Berang saeuting lepet eta teh encan dahar. Jam 10 dahar, jam 1 ngawadang. Jam 5 dahar deui, peuting mah ngabaso jeung bubur ayam. Ambo tama budak kebodongkol eleh tama tuh. Itu panggilnya. Ya Allah, kaki mah kita kena. Cekin teh cekian nu tiluan wa aina nahnu minan nabi, ai kami dibandingkeun jeung Kanjeng Nabi mana? Teu tai kuku nacan sedengkeun urang macan aya jaminan. Pan Kanjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, tapi eta ibadah teureun ai urang kumaha kieu amat. Nah, urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep. Kudu kumaha ya urang? Kieu cenah tuh, kula mah ayeuna malah fa ana ama anama fa ini usallil lail abadan. Kula mah deuk milih beurang onam lah. Peuting bae duk salat bae datang ka paeh kula. Peuting deuk salat bae. Nurutan Kangjeng. Cekna saurang deui wa qala akhir ama anama fa asumudahro wala ubtiru. Aing mah pokona mah saumur hirup aing teh puasa bae moal buka-buka aing mah katintu. Wakola khori cek nu katilu ama anama fa'tazilu nisaa wala atazawaju abadan. Aing mah deuk ngajawan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae. Pajar Rasulullah sumping Kanjeng Rasulullah. Aing maneh keur ngarobrol naon? Emang aing teu ngadenge. Cak Kanjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing. Kula sok bandingkeun ka kula. Maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah. Kula sok peporahan deuk salat bae usah penting-penting datang ka paeh, nu ieu deuk puasa bae, nu ieu mah moal kawin. Antum alladzina qultum kaza wa kaza. Amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu. Kuring leuwih sieun ka Allah, leuwih takwa ka Allah. Lakinni asummu wa utiru wa usolli wa arkudu. Kuring puasa buka biasa jeung teu terus-terusan puasa kula mah. Cak Kanjeng Rasul teh Senin, Kemis, ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu, poe Kemis ge henteu. Ge kumaha kondisi bae moal terus teh bagus teh kos kitu. Kemudian maneh moal kawin sedengkeun kaula wa atazawajun nisa. Awas paman ragiba an sunnati falaysa minni. Jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus. Lain golongan kula anu sampurna lain samini. Dengekeun kumaraneh kabeh. Lamun maneh peuting naon kitu sapenting salat bae paling kekuatanna 3 peuting sia. Kadituna kawal di bawah kausada insani kajen kumaha. Gring sia. Cak Kanjeng Nabi siap puasa bae heuh, kuari puasa bae ieu. Sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kicep bae. Ulah potongan sia mah ulah puasa. Lain deui sia mah. Sebab sia mah urang mana sia? Anci kupak mau si goblok. Ulah. Ai sia di moal kawin atuh kumaha rangda heuh. Urang Lampung loba nu putih. Urang Brebes anggilang hari deung atuh lalesang. Anu jelas ulah boga tekad moal kawin. Lantaran Allah benduan jasa ka jelema anu henteu kawin teh. Ka jelema nu teu kawin teh benduan lantaran teu boga turunan, anak teu boga turunan, saeutik bakalna umat Islam. Anak saeutik ketika diserang ku Yahudi, ketika diserang ku kafir, ku Kristen, saha nu deuk ngalawan. Lamun tekad maneh moal kawin, bahaya sia. Awas. Ulah boga tekad kos kitu kawin opat sia. Haju saurangna anakna 24. Jangan lawan kafir cak Kanjeng Nabi lamun tekad kos maneh kitu kabehan salembur tekad kos kitu kabeh atuh boga anak di mana? Deuk di mana pan cak Kanjeng Nabi tanah kau tanah salu al walud
al-wadud. Nikah maneh silih tikah tanah salu nyeun turunan ka awewe nu loba anak mah. Urang mah kuarieu mendeuk nikah sabaraha eta turunanna ngan dua. Nah, ai meuli kotok mah gua ireun deui yeuh dibeli. Ai kotok hayang nureun deui, ai anak hayang teutik tolol da budak. Kuduna nurutan kotok. Kawin ya itu turunanna 24 pasti loba ya yang ieu. Eta kudu kos kitu kan mantak eta bangsa kabeh gitu ieu adalah menyalahi aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aturan kabeh teh bagus. Coba kumaha mun Yahudi nyerang ka urang. Lamun Kristen ku ari Amerika nyerang ka urang kitu mah aya loba papan anakna sia-sia lah. Ayo guys kabeh anak perangnya naon beak beak tah luruhna tinggal bapana jeung aing gelut ya gitu kan coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana mantak ge kuduna nu loba boga anak Kangjeng teu resepkeun jasa boga tekad teu kawin Kangjeng teu resepkeun jasa boga anak saeutik nu loba kawin anak loba. Nah, cak Kangjeng Nabi make jeung boga tekad moal kawin, lamun sia boga tararekan teu kawin teu anakan, lamun teu anakan kumaha Yahudi nyerang, kumaha Nasrani nyerang, deuk saha ieu anu bakal mempertahankeun agama. Sing loba boga pamajikanana, sing loba boga anakna. Batak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe, teu boga anak teu kawin deui, epes PR sama nu kitu. Kawin. Cenah marah, tinggalkeun. Wara rese teuing kosnyana doang panggelisna doang. Iya mah kumaha. Mun perang kumaha. Iya buka kanjut di bawa doang di. Ayo terugi jasa. Bicara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak? 12 eta di Lungoran nu kolot 17. Mantap. Itu saya geus kawin teu barang aing 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak. Aju rencana nya ulah cenah nu kolot can mere bae. Datang ka Kibenen sia moal diizinan. Datang ka Orai Jangjangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal diisa sia. Datang ka Monyet bisa silem. Moal diisa sia, nekat sia. Jandung. Mun nyana embung dicadung, tinggalkeun. Eta kakarak lalaki. Kok kitu amat aing teu boga turunan kumaha perang ha itu bejak asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung kenu kolot da bebeja gara-gara kiai Quran aing mah nyalakeun ka aing sia aduh nya bebeja kasalagina ka isuk cuma minggu isuk ulang ngaji kunaon bongan ngaji harareudang. Eta lagi deh kakara geus sakitu sia ulah henteu ulang ngaji geus. Ulah. Tanu ni tahan ngaji ka dieu. Cek aing mah pokok sia mah awewe mah geus teu kudu ngararaji di ararimah bae. Jalain ngaji sia mah belian ginsu doang. Teu kudu aing bakal moal nurut mah. Ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilongok teh kieu. Barang ngaji saminggu 2 minggu 3 minggu kak horenganan ngaji teh kos kitu kula mah hayang ka sorga kak beus deuk nyandung malah geus beres nyandung tah aing teh ngadaguan kos kitu tah ngan mun kakak nyandung kula teu balik jaha bae keneh tah tungtungna dong jore ge Pak nah ditambahan ka dieu ku ari wa nuzila turunkan ayat lamma amma kaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus sauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe ane moal kawin wa tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
Cek Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masih latifi kuatil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani ngaharam-haramkeun naon menu bagus anu dihalalkan ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusia-manusia ku Kangjeng Nabi di papatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasofal qiyamah nyaritakeun kiamat cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal ayat kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh engke culcel jelema harerudang deui didinya digiring ka mahsyar langtung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab saurang-saurang bakal dihisab tentang sholatna, tentang puasana, tentang zakatna, tentang hajina, dihisab tentang bobogaanana nyana harta, boga imah di mana, kumaha dipakena, naon dipakena, kitu kene mobil, motor dan lain sebagainya, sawah, kontrakan, kemudian toko, perusahaan dan lain sebagainya. Ye, bakal na dihisab, awas. Namun beres hisab adalah surga, mun teu beres nyangkut hisab adalah neraka. Itulah Kangjeng Nabi dakwahna barakun nas kabeh ngarasa sedih manusia wa bakao careuri atupan urang teh boga kebon eta meureun dihisab ti kumaha urang teh boga onta boga embe kitu kene boga ladang dan lain sebagainya urang bakal dihisab cek sawareh pan kami ge ka pasar atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh pan kami ge segala bisnis jadi pelantara pan kami di pemerintahan kabeh tagara romong wa bakal cari kabeh ti kumaheun jaga engke di akhirat akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan pajtama asyaratun minas sahabah fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamaah 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un sahatan nu 10 dek hiji Abu Bakar Siddiq 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib 3 Abdullah bin Mas'ud 4 Abdullah bin Amrin 5 Abu Dzar Al-Ghifari 6 Salim Maula Abi Hudzaifah 7 Miqdad bin Aswad 8 Salman Al-Farisi 9 Miqdal bin Muqarrib 10 Utsman bin Maz'un wa tasawaru marusawarah anjeunna hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatarahhabuna anjeunna hendeuk nyieun seperti pependetaan diri pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kelompok Kristen teh aya nu disebut kisisin jeung ruhban etalah kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen yakni nyana mengasingkan diri mengasingkan batin ibadah ka Gusti Allah nyekelan keaslian Injil iyalah disebut pendeta perumusan rujukan pertanyaan orang-orang Kristen pendeta isis jeung ruhban etalah nu hebat cek nu 10-an urang ge kitu baya tuluy lah urang ayeuna mah kieu bae hiji peuting urang sarolat bae nomor kedua orang puasa bae mun ti beurang nomor katilu yu ya orang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh urang wae jubu mazakir urang kabiri bae yu bobogaan urang kabiri cek jana teh aju urang goyak yaqraul lail penting urang maca Quran bae wala yanamu alal farsi jeung urang ulah make amparan ulah ngadahar daging ulah ngadahar gaji jeung ulah make sesengitan haju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae insloan sapira moal kebal haju paeh ieu kadengekeun ku Kangjeng Nabi
Kabar tersebut cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki itu sih ai sarua ujung-ujung macara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu hai mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh wala tatadu cuman ulah leuwih teh nu haram jadi halal nu halal jadi haram nu halal ulah diharamkeun nu haram ulah dihalalkeun kumaha cak Gusti Allah bae haram haramkeun halal halalkeun ulah sok nyieun geus bae kumaha instruksi ti Gusti Allah jadi urang ulah sok nyeun aing mah haram sampai kerte lantaran bid'ah ulah sok ngaharam-haram lu can karuha aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh-meueuh bae ulah sok diharam-haram aing moal bae aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam aing mah moal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia. Nah, make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga. Tanaga ieu adalah intisari saripati daripada makanan dan minuman. Mantap cek Kangjeng Nabi dahar nu loba. Minum nu loba. Sare sakabekna. Wah mantap ya Pak ya. Instruksi mantap ya Pak ya. Akur ya jeung kahayang orang ditungnya. Akur ya Pak ya. Cak Kangjeng Nabi wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada. Tidak terkecuali Arab atau Ajam. La tuharibu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah. Cuma ulah keterlaluan nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Awas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sanyana Allah tersepen jasa, tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas. Mantap. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa kulu sok dalahar kumani mimma razaqakumullah tina sawarehna hasil nu geus dirizkieun dizikikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiban nu halal anu bagus dahar ku anjeun ieu khusus dahar ai umum nama tadi mana keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharrimu thayyibati ma ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus sama barang ai mata isi mausul eta min syagil umum berarti cek ahli usul fikih mata termasuk kana umum geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram pakaian ulah sok diharam-haram kendaraan ulah sok diharam-haram imah ulah sok diharam-haram dan lain sebagainya wanita-wanita ulah sok diharam-haram nu dihalalkeun ku Allah akui halal pakai gulakeun sakitu nu mantap cek Gusti Allah ka dieuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban dalahar kumaraneh kabeh mimma tina saware min litabid ulah keterlaluan tin saware marazaqakumullah anu geus dirizkieun ku rizkikeun ka aranjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiban nu mantap ulah puasa cek Kangjeng Nabi ulah salat ti peuting geus hees bae ti peuting mah barang dahar minum ampuh haram teh Kangjeng daripada kabelah dituna cek Kangjeng Nabi ieu peutingna salat ai beurangna ngees bae teu bagus puasa bae tapi karingkuk sakumaha gateung teu bagus cek Kangjeng kos kitu teu bagus haju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cek Kangjeng Nabi kos kitu instruksi cek Kangjeng Nabi awas peuting ulah loba ting salat hees bae beurang ulah loba ting puasa dahar bae jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung Putih kawit
ayahnya nung berat kawin instruksi besi butuh pakaian pakai sadaek asal halal Kangjeng Nabi asal halal kendaraan beli asal halal duitnya halal kendaraan halal digunakan pakai halal oh masalah bila perlu lu bagus 2M 3M beli kiai kumaha gitu kumaha ikuran ya ikuran duduk permasalahan nama horeng Kangjeng Nabi tengah bagi-bagi kehidupan teh lantaran watak manusia teh kapan beda-beda aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung aya nu ibadah kudu sederhana beuteung na aya nu ibadah kentel beuteung aya nu ibadah kudu boga duit bae aya nu ibadah setengah boga duit aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji itu karasa pan lain emangnya nama kari itu pugu aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae mun teu make baju bagus teu bisa ibadah aya nu make baju sederhana kakarak bisa ibadah aya nu make cumplang-campling ge bisaeun ibadah mantak oh horenganan Kangjeng Nabi teh kumaha lawan bicarana jeung kumaha sekupna ieu teh aya sekup umum internasional panjang masa aya sekup khusus Kangjeng Nabi briefing khusus aya nu khususul khusus jadi berarti teh kumaha jelema ieu nah ayat ieu mah jang urang Cikupa Bitung Bojong ieu nu beuki dahar nu ibadah nanya nama mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa mun maca Quran mun henteu ngopi heula jeung nyusu teu bisa lamun dek penting dek tahajud mun teu marende heula teu bisa nah ieu potongan-potongan kos ieu cek Gusti Allah dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid nimbel emang potongan kos ieu mah kadeuleu ieu dayut di mana ge nimbel dek salat Jumat berangkat jam 10 nimbel engke setengah 12 pas adzan muka timbel kunaon sih muka timbel kuat salat Jumat emang aing beuteung aing mah kos kieu nah eta teh ya dibagi horeng ku Kangjeng Nabi bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae ieu ayatna bagi jelema kelasna awam dek dibere kelas torekat kumaha pugu ngajina ge saminggu sakali ge ieu teh lamun keur teu boga geum teu boga bisnis lamun eueuh ngariung mun eueuh ngabesan tak eta teh ngaji saminggu sakali mondok henteu masantren henteu baheulana kuari dibere torekat di jalan torekat kumaha mah beres atuh ulah geus kos kieu mah kieu cak di dieuna la tuhrimu thayyibati ma ahallallah qulu mimma razaqakumullah gas degekeun ku ceuli si abeh mantep ieu udang salat subuh jam 6 ngagoreng sangus ya nu loba atawa tukang wudu kerenkeun uduk berhenti sabaraha deui eta uduk sabaraha deui 5 piring deh aduh kurang aing genep biasana ieu borong dah aktivitas kurang supaya gairah nu dek ka kantor supaya gairah nu endek ka masjid supaya gairah nu dek magahan ngaji jeung santri supaya gairah anu endek dagang supaya gairah mestina kudu nyarap heula emang potongan sia mah potongan nyarap tuh kurang kumaha geus rapih jasa agama teh ulah nyeungseurikeun kiai anu norekat anu nyeungseurikeun salah emangnya nama SDM na datang ka goreng tahu jinganan atuh goreng tahu laksanakeun daripada isuk-isuk ngadahar goreng sangu henteu ngadahar uduk henteu nyarap henteu engke ka kantor salah tanda tangan engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena naon kitu ngaranna 2 kilo dibere 1,5 kilo salah ngitungna besi salah ayo tukang digawe kencengan betul ulah puasa matak lamun aya tukang bas puasa raja pecat ku aing sia nya tukang bas puasa raja engke kumaha mah beres tuh besi moal bisa dilengkukeun ku sia ulah puasa
kita instruksi tanya kos kitu kulu mimma razaqakum. Pan tadi ge ditarekan ku Kangjeng Nabi. Nu endek puasa bae ulah. Nu endek salat bae penting ulah. Nu moal kawin ulah. Kawin biasa cek Kangjeng Nabi kawin. Kawin komo urang kuari gagah awak ieu sehat kebenaran urang usaha rada mejeuna lah sakieu mah kendaraan geus aya anak kakarak boga 5 mun kawin deui nya dong bisa kawin. Sesurian sieun sia. Kumaha ge hayang-hayang nawangan sieun. Aduh. Instruksi syariat ye ngaranna ye urang bersyariat. Jadi Kangjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui ulah sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun. Awas. Dahar maneh sebagian nu dirizqikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ngalempengkeun niatna doang. Jam 7 mulai ngadahar wuduk atau goreng sangu Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah lantaran sakitu abdi mah ieu endek ngadahar goreng sangu teh niatna jang ibadah dagang neangan duit jang ngabiayaan keluarga titik eta geus menang ganjaran geus menang ganjaran tuh besok abdi mah Gusti japan deka kantor pagawean kantor teh pan loba geus abdi mah kudu nyarap heula dipaksa-paksa ge ku kiai tidak puasa Rajab geus bae mah jang kiai bae kula mah kula kiai mah kiai lantaran pagawean kura beda jeung kiai geus kula mah jai mah deka kantor ieu niatna ge neuk neangan maisah jang ngahirupan keluarga sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor moal beres. Nah ke situ aya nu ustad isuk-isuk bulan Rajab nah kiai ini tahan puasa ge jawab abdi mah kakarak jadi ustad lain kiai teu kuat. Ya kuat beneran kiai mah eta Gusti antaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sapoe nu biasana salat duha 4 jadi 2 doang perih beuteung biasana teh zuhur maca Quran ieu mah ngalantur henteu ajuna mah hees bae daripada abdi bodi kos kitu deui abdi mah moal puasa Gusti geus mendingan nyeubeurkeun beuteung bae lah Gusti eueuh masalah eta mah komo bangsa ustad Golkar mah mendingan garap nyarap tah ieu teh lain lalagaan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat. Sahabat baik tadi dilarang nu endek salat baik tengah peuting ulah teh Kangjeng Nabi. Secara umum Kangjeng Nabi. Secara umum. Endek kitu puasa we ulah. Waktu-waktu bae puasa kebuka. Teu bagus puasa bae teh puasa. Ai aktivitas aju coceng, aju kurang, aju teu gairah. Teu bagus cek Kangjeng Nabi. Tetep aktivitas kudu segera selesaikan. Sebab moal beres mun make puasa ieu moal beres. Make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus bae. Jadi lamun make nu jorek kurang pede, make nu bagus. Make nu bagus. Beli nu bagus. Abeh ibadahna mantap ka Gusti Allah emangnya nama mun make baju bagus salatna getol mun make baju jorek kurang salat nu bagus jang si eta mah nu bagus aing mah lamun teu make BHS di rumah embung izin sebab pan aing mah jelema sugih beli BHS bila perlu pake kongkoyangkeun nu hiji udang-udangkeun Gusti BHS abeh pajar boga loba jasa hari pake ulah asa-asa emang jang kelas kos kitu mah tah ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor jasa Pak. Lamun geus sempit jasa datang ka hese usik kurang teh. Ieu keur logor jasa ieu. Geus lah nu sajen mah geus ulah diinget-inget ayat ieu bae inget-inget ya. Abeh lalu asa logor asana ieu. Ya ayyuhalladzina amanu hai jalma nu ariman la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah cek haram-haram naon bae nu bagus tu dihalalkeun ka aranjeun kabeh cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah sebab Allah teh teureuseupeun kana nu sok ngaliwat batas bakulu jeung dalahar maneh kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus dirizqikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba nganawas wattaqullah sing sieun maneh ka Allah allazi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh
ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus teh asal kieu bae geus. Dahar nu penting halal. Itu bae nginum penting halal. Niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bari perbandingkeun ieu perbandingkeun. Aing lamun isuk-isuk henteu nyarap, teu sanggup ngaji ieu. Tapi lamun nyarap aing sanggup ngaji, nyarap nu gede. Nyarap nu gede. Penting aing mah lamun henteu seubeuh beuteung teu kuat tahajud, tapi lamun seubeuh beuteung aing kosok daek tahajud. Seubeuhan bunciran ku sia beuteung sia. Bunciran, nu penting pakai ibadah emangnya mah datang kadinya ibadahna. Emang datang kadinya eta mah pokona mah henteu beda jeung keboplen lah. Lamun gede eusina nyono nyungkurna, waduh kencang keboplen teh kos itu pan. Asal dikombong mah buak aja sanggus. Wayuh bae geus galengan salos. Lamun kurang kombong, kurang kombong aju bae. Oe. Kurang siap. Temenang magi dikang empe-empewan emang keboplen teh kos gitu. Kayak bangsa potongan keboplen pan ieu. Lihat gitu bae ge. Ulah hese-hese. Saya tahapan syariat mah kos itu nu penting beuteung sebeuhan udahar ku nginum pake bagusan je kendaraan nu bagus tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Engke aya deui ayat nu khusus lain jang umum. Noel kasina Abu Bakar, Noel kasina Utsman, Noel kasina ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisa tama urang lembur ge Abu Bakar. Li tama gampangeun tama ibadah kos atuh kudu beda maneh. Atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon. Aju asara rieun tadi mah kita dahar aing kuari jadi sieun deui. Masya Allah. Cak abakula teh baca kabakula nu rapih jasa pagawean bahasa Imam Ghazali. Imam Ghazali mah bahasana na kaharti jasa. Bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar. Imam Ghazali eta ieu nurutan dieu ieu. Lamun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan. Lamun memang ku puasa teh nya mah getol jasa ibadah atuh puasa. Tangges di wilah-wilah jelema tujuanna mah kabeh ge hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik aju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya. Kageleng ku mesin kotrek pate kurang ada. Aduh kagoleng kurang ada puasa. Ngantuk ceknya. Tuh. Baber sanajan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk. Ngantuk. Ieu nu di dieu doang ieu bisa kikian, nu di juru mah pan geus ngalaeh lagi. Nah ieu mah kakarak datang ka syariat. Jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kok kitu, kawin, ulah datang ka teu kawin. Cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui, nyana indit ka leuweung ulah waka diturutan heulanan tama khusus tama. Ulah nurutan nu kos kitu. Ulah nurutan nu tabatul. Ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus imamana ge. Anjurkeun dahar jang ibadah, anjurkeun nginum jang ibadah, anjurkeun make nu halal jang ibadah, meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah, imahna nu teger jang ibadah. Geus kitu we syariat mah tak ku sakitu ge ku sakitu di akhirat ngambeuan ka sorga ngambeuan. Ngambeuan doang nyaho ka ditu. Ke dihareup kakarak ayat-ayat anu wilah-wilah jelema teh. Ieu kakarak secara umum syariat badan ke situ. Jasa Kangjeng Nabi, an kaula diutus teh indama buitul liutami makarimal akhlak. Hiji. Kadua, buistu bil hanifiyati sama. Kula teh diutus make agama nu hampang. Lamun kudu puasa bae mah beureungan beurateun jasa. Doh aing anjakal milu ka Muhammad capek jasa horengan atuh. Embung kadenge eta ku aing teh cek Kangjeng Nabi ngadenge capek nuturkeun aing embung. Duh, nurutan Kangjeng Nabi horeng capek jasa penting salat teh saha nu
Kangjeng Nabi aing mah kasiabat teu nitah kudu salat bae molor bae geus sia mah. Nu penting mah maca 2 kalimat syahadat, sakita udang-udang subuh, terus nyarap, terus kaladang, zohor, kaladang deui, asar, terus maghrib, terus bae geus, putar-putar ti dahar, minum. Nu penting salat sakitu doang tah. Geus sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Ngan sing hade ye ulah keluar ti aturan sieun ka Allah. Maneh kabeh allazi antum bihi mu'minun. Nu maraneh kabeh iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampang tah kieu jang masyarakat mah tah ngeunaheun biasa. Tinggal kaditu beuki leleb deui la yu'akhizukumullahu billaghwi wallahu a'lam.